Itadakimasu. Tah ieu ngirim paket ke asrama mahasiswa. Ngeunah, paket tinggal disimpen geus disadiakeun meja keur paket. Jadi ek paket nu mahasiswa, ek nu mahasiswi. Kabeh disimpen di dieu. Jeung rata-rata teu COD paketna. Ieu ge 10 paket kabeh non COD. Lamun aya nu COD oge, tinggal di WA. Biasana langsung transfer. Padahal ieu posisi kampus libur keneh. Mun keur asup mah biasana leuwih loba paketna. Ieu ku kami tetep dibacaan heula paketna. Bisi aya nu lain mahasiswa, tapi make alamat ka dieu. Sok aya soalna, make kampus ieu jadi patokan hungkul. Jadi untuk para pengurus asrama ieu mah ieu. Ek asrama pasantren, asrama mahasiswa, asrama pelatihan atau sejenisna, saran ti kami mah jiga kieu euy. Alus, siapkeun tempat penyimpanan paket jeung ulah COD. Soalna di sisi lain ngirim ke asrama teh jadi tempat pangrudetna. Aya urang ge langganan paket ngaranna Uut. Hampir unggal poe aya wae eta paket. Tapi meakeun waktu pisan ngirim ka dinya mah. Di asrama eta bayarna, asrama awewe. Di gerbang tertutup. Aya bel. Masalahna COD wae bayar eta mah. Jadi pas ka dinya teh urang langsung pencet bel. Nungguan lila. Datang we tah uhti-uhti ti jero. Teu muka gerbang, da emang pasantren tertutup marake cadar. Nu di jero ngomong, "Yah." Ku urang dijawab, paket atas nama Uut teh. Oh iya berapa? Sekian cek urang teh nominalna. Oke sebentar, balik deui eta teh nyokot duitna. Kayak datang deui mawa duit, karek muka gerbang saeutik. Nolol weh leungeunna hungkul nyodorkeun duitna. Berekeun weh paketna ku urang teh. Padahal mah sisieun gerbang eta teh aya warung. Cek urang mah titipkeun ka warung duit COD nanya. Ieu paket naon tinggal di sapatules SpongeBob jiga nama. Tahapan ieu paket hiji ya, lain ka dieu. Ieu mah masjid gang sebelah kampus ieu. Tos ah.